Pamere gedang ti lebak teh meuni riweuh hayang buru-buru dipesek si bujang mah. Kela atuh inung teh nyokot heula peso encan karese keur nanean cangkangna meuni sok riweuh ayeuna naon teh. Meuni sok rupa-rupa wae hayang dipiringan jeung digarpuhan ieu teh. Pesek gedang hungkul oge meuni kalaluar parabotan ieu teh. Tadi lanjut ieu teh keur ieu ngaluarkeun heula sikina siki gedang maksud teh tah ieu teh keur dipotongan gedangna poho deui make dipotongan heula padahal mah pesekan heula nya jadina teh ngagurutu halarese masekanana. Tungtung nama amek-amekan ieu teh cangkangna can dipesekan mah. Da eta si bungsu sok ngaririweuh wae jadi we inung teh ngahuleng jadi we tuh dipotongan heula. Meuni ngabuburu we pagaweanna. Hantem we mama buru mama cenah si kakak mah moal dipasihan ka dede we hungkul heueuh heg bae ieu seep mah atuh jang meuni ampun. Tanggeus beresan mesekan cangkang gedangna mah potongan we kitunya tuh buru-buru we dihuapkeun di emam mama cenah bismillah heula heueuh he kade lalaunan ujang ngamamna. Amis cenah mah ieu teh gedangna heueuh da ti kamari ge ngahuapkeun gedang we nu dihuapkeun teh atuh ujang mah mangasaan saalit mah jang geuning ieu teh amis raos pisan enak di seger di tengah poe ngahuapkeun bumbuahan kieu nya. Ngahuapkeun opat siki ge meuni wareug tos heula dadah heula tuh.